naon. Aduh, ini lagi kali itu bulan puasa gimana? Enak sih mama. Itu teh kemana itu? Alah, itu si gana mah rekodin. Tuturkeun kok aing mah. Ece. Godin ecenya. Nah, rek wudu. Mah, godinnya. Rek wudu salat lohor. Nah, arek kudu di dieu ece. Mbok coba mama ieu Ek nginum mah ece mah nya godin. Sok tara percaya kana iman ece tuh, tingalikeun rek wudu ece mah tuh. Tuh. Rek wudu salat lohor, tara percaya kana iman ece, rek wudu ece mah tingali tuh. Pan bulan puasa pamali atuh jeung godin sagala. Naon ulah sok mirucaan batur, bisi batur narurutan. Wudu ece mah tuh tingali tuh. Tuh. Wudu apal wudu. Yeay, si ece mah gede bohongna teh katingali gitu. Teh tadi kieu culang cileung ece. Mah mungkin udah culang cileung, ek godin ece mah ek nginum di dieu nya. Sok cek kapangi ayeuna mah. Naon ujang maneh rek godin di dieu. Ulah nyentuhan teu bener sing era ku budak leutik. Jeung rek godin sagala. Jadi nuduh ka abi ari ece, abi mah mal godin. Ece nu di dieu godin. Nah ujang jarek godin sagala. Yeuh sing kuat. Dibere setahun sakali ku Allah teh. Abi mah puasa ari ece meureun da eta nutup puasa mah nya. Ye ujang, moal ece mah moal godin nya sakedeung deui. Haloream. Bieur jeung ece mah ayo dulu ya. Hei, teh mana hei? Ih, aing mah jeung naon atuh nutur-nutur wae nya teh tadi hayo nutur-nutur. Nyaho batur haus teh hayang nginum. Setik deui aya lumayan. Rek balik api-api puasa deui we. Sadunanya amah di mana ece terus ulin gitu. Si ece mah ngalagukeun teu bener kolot-kolot teh kana ngajakan godin di keur bulan puasa teh. Aduh, ece. Aman.